Lek, Non Pak, non. Pak Kadus teh cek nyalon. Jadi caleg. Lain, hari caleg mah gede modal nah. Kurang tuh. lama muluk-muluk ku beheula. Kerek mana yang ngadukung urang? Wah, Nah, mau ngadukung urang? lamun diberi jabatan mah erek. Jabatan. Heeh. Gampang. Jadi naon? Jadi nu pantes mah jadi RT be. Banyak sarapi kidang-danan jadi RT atuh. Terus sayang jadi naon atuh? Sekdes atuh. Sekdes, heeh. Namanya aing boga sekdes nu kieu patut atuh. Tapi da aing keur butuh. Lah heueukeun deh heula. Heueuh geus lah. Kayak ku Pak Kadus menjadi kumaha dijadikeun sekdes, tapi kudu ngadukung ye, kampanyekeun. Oh, siap. Heeh. Tim sukses merenya mah eta mah. Heeh, tim ses. Pak Kadus lah yang udud. Banyak nyalonkeun minta udud atuh. Atuh keun bae ye atuh. Para lain ya. Pas dahar kan udud. Ya. Cengeun atuh hari ke atasan. Can jadi geus balagana. Gaya awewe euy. Mana? Itu tuh. Heeh. Cak tempuh lah Hai Neng cantik. Nah, Ingat lu di imah. ingat kan di imah mah Pak Kadus mah. Manda beda deui atuh ieu mah. Banyak nyaman kuwu. Nyawa kawewe. Aku kembali asal gue apa lu? Pak, jadi aparat mah kudu bisa nyentuhan masyarakat, Pak. Iya, atuh dah hade ieu aya keneh jatah opat. Karek hiji berarti 3 deui. Wes atuh, Pak. Isi mah ku urang we atuh, da urang mah jomblo. Sek bari daek. Neng boleh kenalan enggak? Iya, boleh. Boleh, Neng. Nami Abi. Aya bawahan niheulaan atasan. Dusun geus bagian Pak Kadus. Ini parah nih. Sahana Nina? Panggil saja saudara, Pak. Oh, Dora ya, Neng. Ingat, Pak, kata Sunggokong. Wanita itu siluman, Pak. Allah sia Sunggokong. Pas nu apa we awewe sia macan perah ka awewe ieu. Payung dia hanteu. Neng. Biasa ukeun nomor HP teh. Iya, Pak. Kita tuh Pak Kadus. Terakhir. Nah, atasnya Aman, Pak. di WA weh Pak Kadusnya. Aman, siap. Hari alamat rumahnya di mana nih? Di Pangarmasan. RT sabaraha? Kedua. Oh, iya. Ya tuh malam minggu Pak Kadus mainnya. Semua enggak, tapi pada nyetak martabak. Martabak. Gantil martabak mah. Ayo Pak Kadus bade teras ini. Besok Pak Kadus mau telepon ya. Tapi apa nanti biasa nelpon. Kumaha lamun ku AA kamu sering deh. HP. Bener, cek si budak sengklek. Wanita itu adalah siluman. Ayo. Ngatulah Neng. Bye. Bye. Aing lieur. Hayu we di desa mah rapat jeung rapat. Ning ngalong aing ka Bebeb Dora. Ini parah nih. Gaya. Assalamualaikum. Bebeb Dora. Waalaikumsalam. Ayah. Ih, Bebeb Dora udah dandan aja nih. Teh keur parusing butuh healing. Dipalapar ieu teh. Yuk Neng coba makan-makan. Oh, ya udah atuh yuk. Tapi mau bilang dulu ke Emak. Ya, sok. Mak. Ya Neng, aya naon? Itu mau jalan-jalan sama pacar Neng baik. Iya, Mak. Mumpung saya lagi banyak uang, si Neng mau diajak makan-makan. Ulah Neng, Pak Neng matus dijodohkan sareng juragan entong. Naon mah gandeng? Ngambil sare kalau ceroblak bae gandeng itu. Si Neng aya nu ngajak makan-makan tuh Bu, lalaki itu. Kek, Mak.
Itu masih gawau orang mah euy. Mak, kelebat. Iya, Mak. Teh mun teu salah mah lu di luar teh kadus, Mak. Nyun, disuruh pemajikan acan. Enggeus eta teh, Mak. Ieu mah geus kieu we ye. Aya nama duitna sih, duitna bae can porotan. Hayu. Kumaha man? Ayo atuh Neng. Duh, geus mendung tuh kaburu hujan manten. Ya tuh hayu ah. Ya, ayo. Hayu. Licin heula. Licin, Mak. Tuh. Ya tuh. Tuh, tok Ayo, Neng. juga. Saya juga pelicin. Licin deui. Iya. Astagfirullahaladzim. Nah, gitu. Pelicin buat duitan. Mama, pelicin. Nah, Mana eta? tuh, ada tuh. Pelicin. Ai. Duitna ge geus peak. Aya eta mah. Wah. Satu nomor untuk buka duit mah. Mintain jalan jeung lanjut kurang. Yuk, Papa. Aing niat ka dieu teh ek healing bari makan-makan. Ieu mah healing henteu, makan-makan henteu. Coba duit beak deui. Balik hujan. Penting aku terus ya.